Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Simkuring sapara kanca bade nontonkeun monolog anu judulna Siksa Kubur. Wilujeng ngaksen. Di bagian kieu hirup aing beungeut geulis loban komo kaurang rek nu kasep rek nu hideung rek nu bodas kabeh beunang urang duit menta tari ka kolot gawe teh jeung aing percuma teh bae ka aing mah geus ngomong sakalian. Kela-kela. Nah, hal ieu kieu ya teh.
anjeun bilari. Harta anu anjeun tumpuk sakedak pakaleungit. Keluarga ngan saukur hoyong sumping teras balik. Posisi yang diwangun henteu aya hartosna. Nalika geus sumping waktosna maot. Allah nyiptakeun waktos dina kahirupan. Anu aya teh paningin urang kangge maju, teras nuju panungtung kahirupan. Teu aya tiasa pondok sareng ngajauhan. Maot mutlak bagi bakal kejadian. Maka naon anu anjeun bilari di dunia? Padahal anjeun ngan saukur sumping sakedak terus ngantunkeun. Closing. Kayak penonton kalau ada di payungan kameranya, kameranya soal biaya dengan luka itu. Sakitu nu tiasa dipikahatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.